Mas, beli mie gorengnya satu, Mas. Pakai pedas. Iya, Mas. Aing bagian ngarona deui peuting ieu teh euy. Kudu katen imah si Nui heula ye. Sugan si Nui daekeun ngabaturan. Kan si Nui ena bagian ngarona deui, jadi barengan deui. Soalnya aduh horor euy. Cobana sugan si Nui geus aya di imahna ayeuna. Aduh, ding. Kunaon ding ya mesin ding euy. Aduh, Pemain mang aning pagawean can nangis ding. Kudu orang pecah kenal ding, pecahkan ding. Bruh. Ampun. Udah ding, ding. Kunaon ding euy. Ieu na mun soek. Bruh. Siapa? Mana harap? Nah, Banyak ieu na. Mana ieu na meureun mesinna meureun. Teuing dengar dia. Iya jangan pakai. Siga jaket si Nui euy. Berarti si Nui ada dieu euy. Nah, kabeneran euy. Kenaon selain di dia? Euy. Kenaon selain ieu? Pareu mesinna tengah-tengah teh ya. Jeung si Oding tadi ngoprek. Teu bener-bener. Cing. Apa tuh mana kumaha ya carana Oke, patut bisa mana Mas Nui. Gampang atuh ngomong anu kieu mah. Tapi kela aya mesin naon dulu ya? Ongkoh gampang. Bisa ke mesin nu kieu. Tapi nanyakeun keneh wae. Dasar bodoh ka tulang-tulang sia. Aduh si Soding. Naon cenah? Rara geos jeung si Odingnya. Gelo gitu si Soding teh. Aduh tengah larti teh. Bobogohan. Gelo sugana teh tadi teh sugana teh mesin dicekal kemana? Nah mesin diisuk aing teh. Paingan si Oding adeuh-adeuhan deuleu. Paingan Soding aduh. Heeh. Si ayeuna mah kan sarua malam engke teh urang teh bagian ngarona deui. Siap lah. Jadinya Aduh syukur atuh mana daek mah. Udah kumaha oge tugas RT euy. Lamun teu dilaksanakeun kumaha urang teh nya? Urang kan sebagai warga nu bener gitu nya, sebagai keamanan. Terus atuh enak mah. Bener deui nya. Tak kitu deui. Omat engke ku urang dicampur. Kumaha tah deui? siap. Kurang siap orang ada gua di iman. Jadinya Unguk saya tadi ngerti teu? Teu ngerti. Sugan teh ngerti aing tadi ngobrol jeung mana teh deui. Dasar siluman ale-ale saya teh. Aduh atuh aya kitu mah kayak ku urang penting di non disampeurnya. Urang baik lah enak. Biar mah dek ka imah maneh, we syukur atuh kayak gitu mah. Ding. Urang balik ke barengan ya. Ayo. Aduh kitunya. Urang balik heula. har sinurus tunjuk sia. Ongko tadi rek ngomikeun mesin.
Tapi kalau marahan tok teh si atah dong teh. Dasar. Aing deui ah. Geus balik ah. Lieur ah. Konsepi oding geus dimararana. Biasa we ce urang teh bieu teh papangi jeung si Mang Duy. Erek ngajak arona ge beuti. Ngaronda paling oge nararangan rata. Keur penting ieu panggih jeung Sinta. Cinta ce, cinta nu mana? Eta teh Sinta babaturan ieu. Tapi Kang, terpenting mah asa aneh sikapna teh Sinta teh teu kawas biasana. Oh, rencangan nu mana? Rencangan orang apa? Ngobrol ge mah teu geunahan deui kok. Ayo ngobrol mah deui. Ambil Pak. Kang Cepi ngobrol di dia mah tuh di jalan. Sikaburu mending di imah ieu yuk. Ngobrolna ame jelas. Tak kitu ce, mending ngobrol di imah. Ayo nama di jalan era euy. Nya, ayo tuh ya. Gara-gara si Endoi gering disamper, aing jadi tugas sorangan. Baik ah, hari itu daek, ada tugas euy. Baik ah, daripada aing kudu ngalewatan jembatan eta, baik aing dek jalan ke kebun jalan ah. Gelo. Kebon leuwih angker nih kan euy. Namun dipikir-pikir mah daripada ke kebon mending lewat jembatan. Kebon menyepoek jauh ka itu ka dieu. Gelo euy. Ish. Aya budak euy. Nah, budak wayaki di kebon. Jeung jauh ka mana ka ditu ka dieu. Aneh euy. Jeung linglung aing teh jalan ka mana ka ditu salah. Balik deui ke tempat asal. Urang tanyakeun ke budak sugan eta budak apaleun. Ka mana jalan ka lembur? Jang, akuan Jang. Bener budak euy. Jang. Jang ieu tempat naon Jang? Kabeneran Jang, amang teh kalangsu. Linglung tadi, ujang di kebon sorangan. Jang, apa teh tempat jalan anu teh ka lembur Jang? Amang linglung. Jang, tulungan amang pangnunjukkeun ka mana jalan ka lembur Jang? Ka ditu. Eta mah tempat kanu tadi atuh Jang. Nah, hari hujan. Budak nih kamu kemana? Wah! Sudah si Ice. Nah, tara-tara si Ice ludengan. Si Ice mah tong borok ka kebon. Ngaliwat ka jalan raya ge si beurangan saya teh. Aing tanya sia. Cek. Ice. Rek mana, Cek? Di kebon kieu. Hampura basa enak teh rek ka imah teh rek ngomongkeun masalah si Sinta kabur hujan.
Ayeuna mah dek ka rumah Ice nya. Ditungguan di imah nya Ayeuna rek ka mana heula tuh Ice? kawarung. Nya sok ku Cepi ditungguan ditu nya. Ku Mang Cepi nya. Biasana si Ice tombol jalan kebon. Jalan-jalan biasa oge we aki mah taradaekeun. Si Ice kemana we? Buah-buah juri kita oge euy. Si Ice ngaleungit buah-buah jurig. Nah budak air didinya deui euy. Ngaleungit deui budak euy. Alhamdulillah lembur geus katingali euy. Lempang enak capek ah. Geus deukeut lembur ieu. Lempang ah. Aduh. Alhamdulillah geus kalembur euy. Linglung aing jalan kebon. Kapaksa aing kudu jalan jembatan deui. Sieun-sieun ke wayahna jalan jembatan ah. Aduh. Nah aku naon ai Mang Cepi jika nu ruas kitu. Cek. Naon? Tadi panggil jeung sarua banget anjing di dinya cek. Nyeples. Ah nu sok ka mana karep urang teh tadi ge beberes di imah. Sumpah cewing cek. Malah bohong. Didinya boga dulur atau adik nu kemaran tuh. Kemarin ti mana? Urang ada ukur hiji ieu kieu. Urang sok ka mana karep ah. Berarti Naon ieu? kira cek. Hari tadi sahan panggil di kebun cek. Ih, ai Mang Cepi kos nu teu apal wae Ice. Ice mah boboran yang ulin ka kebon wayah kieu. Kawarang mah geus daek tu beuranganana. Heeh urangnya nyaho cek dinya teh berangan, mah mungkin ke kebon, tapi tadi cek bener panggihnya flash banget anjing didinya. Malahan malah ngobrol jeung urang cek. Tuh sok ka mana karep ah. Pernah salah ke urang di imah. Cek ya opieuna tuh cek itu lapar aing lompatan tadi. Aya, kalau tidak bener sebenarnya. Coba tuh. Bener gitu si Ice euy. Ya, baiklah tadi urut mere ka manuk dan tapi nyerahkeun we sih. Udah aing disarokeun jeung manuk cek. Kayak cek. Ngali suku cek nangtung cek. Pan bieu ge geus nangtung atuh. Bener Kitu napak barareuh euy. kieu. Napak euy. Bener. Ya, tadi tong dituang. Napak euy. Kela. Salah. Ieu. Gelo. Hampura cek. Gugup. Cing kumaha caritana. Gitu. Engko kamari dek ka dieu, tutungguan eueuh. Hujan tuh. Tuh. Saya tak yuk. Urang teh geus nyamper Mang Duy. Heeh. Kai Mamang Duy. Dik diajak naon ngarona. Ternyata si Mang Duy teh eueuh. Tah, urang kan sorangan ini ceunya ya. Balik deui kan embu ngalewat jembatan eta. Kapaksa jalan kebon. Panjang Ya. ceritana euy. Kang Mang Cepi, Heeh. pan ieu ge dek nyarita teh ka Mang Cepi mata kita ka dieu teh. Heueuh eta caritakeun teh kumaha tah ceu. Ieu teh boga CS ya nya. Heeh. Tapi kok aneh gitu sifatna teh. Jadi biasanya mah kan cerewet juga tuh nya ya manuk beo gitu kumaha. Ieu mah aneh cepet. Terus bukan mah aneh we. Terus ieu panggih di jembatan. Aya CS ieu teh di dinya. Cicing sorangannya
geus penting. Ditanya ku ieu teh ukur dak unggek gitu Mang Cepi. Pas Ice melongkat duka Mang Cepi Ice mampret mah alabatan nempo naon. Kira cek di jembatan ditanya langsung ukur tengah jawab kela kakek cek kurang sarua cuy Sarua kumaha maksudna Mang Cepi? jeung Mang Enuy ngarona panggil jeung awe eta ditanya teh tengah jawab ngan ungguk ngeuleuk pas diliuk pas disampeurkeun ngaleungit Tong sok ka mana Kela. hareup cik bebaturan di dinya kumaha cirina pake tium das. tim bodas sarua euy tim bodas terus Buukna panjang. bukna panjang galing Galing. cik boga fotona teh ningali Aya kayaknya. ningali asa Hampura gara raneng tetangga. biasa tangga mah bae Iya. CS Ice mah. baturan ieu teh CS Ice. cek Kunaon? cek Kunaon ieu? eta mah geus maot atuh Ieu tong sok ka mana karep. Pancik kene panggil ngobrol jeung Ice. Kan panggil sidik. eta mang mau cek Mang Duy oge teh geus maot awe eta mah cek Dek mawat aku maha cari panas sikeun datang kayaknya Ice ngobrol. ye dengekeun cek carita teh ulang jeung Mang Duy ge teh cek warga cenah eta awena foto eta teh katabrak cek katabrak Kene kamari Ice pas dek ka warung Mang Cepi. urang malila-lila di dieu cenah Mang Cepi di ka mana? nanti balik ah Ih, Mang Cepi. Ih, si Mang Cepi aneh. Bener gitu nu diomongkeun ku si Mang Cepi. tah siga si Enduy euy Jaket cenduy can. Ongko. Oh, tapi naon-naon. Ah teu ngeunaheun. Can. Aduh. Aduh, lewasa. Can. Aduh. 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 Can. Aduh. Can. Aduh. Ada can. Aduh. Hese aing can. Aduh. Can. Can. Aduh. Oh syukur atau aya maneh daek mading. Aing lah baper aja nih siap.